Mudah-mudahan teh ketempuan mal balik sih mah pasti nih orang teh keraya pangabutuh eta teh geus mah jauh. Kalah naonan kalau make tiung. Astagfirullahaladzim, ari maneh sok ngalaruwas wae aing keur ngimpi. Gaya pulang mana jang maneh? Aku lalahan. Lele ulan ulan lele. Oh, heuh kembali lah. Kayak nginjem heula nya. Cara rape gadag teh lah. Kata hoream kieu itu lungse. Kopi-kopi acan nih. Si Barnet nih. Wah, iya pasti wae pangaputuh eta geus teh aneh. Nyebut heula sugan ieu. Balik. Tapi juga aing sinu mah teh. Sar nunu teh. Tapi ai buat nama aya euy. Mudah-mudahan teh ketempuan mal balik sih mah pasti nih orang teh keraya pangabutuh eta teh geus mah jauh. Cenah ka kebon tapi eueuh nih ka mana tuh jelema teh? Oh. 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 Hai, Pak Edan. Aing mah si Iyat eueuh, si Sarnunu eueuh. Kamarana jelema teh? Amat euy. Saya mah sok pangabutuh mun disamperkeun teh nyumput. Balik dinya, balik di Ah. Duh, hayang ngopi ieu teh. Boga duit kurti bang 50 ribu na ieu teh boga hutang kasih ijul bayareun deui. Ieu mah. Kudu sare heula sugan imah sugan we atuh ngimpi beunghar ya. Teh ripuh yang ngopi. No. Itu jelema kalah naonan kalau make tiung. Astagfirullahaladzim, ari maneh sok ngalaruwas wae aing keur ngimpi. Atuh eta meni kalau tika gugur hubungan gitu aing mah. Nek naon karah? Rek aya perlu urang sakedeung ka maneh. Ari manehna naonan atuh sia mah. Kayak jojo nenek ngan tiung ini udah Keur ngimpi aing ruwas. ngimpi naon jadi ibu-ibu. Keur ngimpi ulin. Luar sumber. Aing ruwas we. Aing naon karah? Lain kieu urang teh ye. Perlu ke maneh teh. Aing naon? Sugan boga duit 50.000 gitu atuh gedena 150.000 nginjem urang mun aya mah tika sore. Pura urang kayak ngopi. Duit mah aya ngan urang teh boga hutang ka si Ijul. Boga hutang ka si Ijul. Heeh. Atuh gampang ka si Ijul mah da urang ke sore ge meunang ku urang digantian. Heeh. Sore nek dibayar? Heeh, sore mah dibayar injem heula ku urang. Kade atuh geus sintu ke sore.
Moang ke sore mah dibayar ku urang. Urang soalnya era kasih Ijul. Ke pokoknya mah sore ku urang. Sore langsung kurang dibikin deui. Tuh, duit yang 50 na. Atuh kurang dinyem heula nya. Nuhun heula. Kadang ke sore. Heeh. Anjir tah aing ruas. Keur genang ngimpi jadi ibu-ibu. Ieu mah. Aing. Boga duit sakitu-sakituna deur make diinyeumkeun. Tadi ge hayang ngopi belaan teh dibelikeun da boga hutang ka si Ijul. Ari duitna make diinyeumkeun. Dasar keur lulungu. Aing mah. Pejung itu nu liwat-liwat acan dah memberikan kopi aja. Bel. Dek. Memberikan kopi. Kabar dia. Non. Mau ngelihin kopi ya? Ya. Pengulangan aja mana? Heeh. Halo. Ikan. Bejanya pulang mana jang mana? Bangun alalahan. Lele ulang ulang lele. Oh, kembali lah. Kayak nginjem heula nya. Habis Nuhun. Yat. Ya. Ning keur ngopi euy. Keur ngopi mah. Urang hayang ngopi. Kusa warung wae teh meta ngopi teh ka dieu. Nya aya ari di warung mah, pan duitna nu eueuh. Tuh, aya tuh kopi mah tuh. Teh we ku sorangan. Aneh tuh dah menta kopi teh jadi sok jika dieu. Aya tadi mah duit teh ngan nya pan diinjem ku si Barnet. Nah, make diinjem. Butuh cenah. Kayak sore cenah ke mayar. Lieur atuh. Ai kopi mental ka batur, ai duit diinjemkeun nya. Nya eta. Urang ge mikeun teh tadi teh kerulungu da keur sare-sare acan ruas. Ari ngesadar mah urang teh inget deh dapan boga hutang deh kasih Ijul 50 bayareun. Nya eta lieur. Nah, atuh aneh make diinjem-injem. Nya eta tapi da ari ceuk manehna mah kege sore dibayar cenah. Si Barnet. Eta mah tara beunang dicekal omonganana. Isuk sore tuntuna teh tara dibayar. Olah we lah, da kumaha deui atuh. Da geus. Hese eta mah tara beunang dicekal omonganana. Dihandai ku nginjemkeun si Barnet. Ka mana tuh? Eta kopi beakeun heula. Heula nek ka si Barnet lah sakedeung. Heulah njung. Rarane jelema teh ngan tempo meta ngopi teh jiga dieu. Ai boga duit sok dari nyemkeun ka batur. Aneh jelema zaman ayeuna mah. Enggak lawan eta. Cek maneh tadi si Barnet mah teh bisa dicekel omonganana. Ya kurang mah beunang dicekel. Maksudna kumaha eta? Ieu teh omongan si Barnet kurang dicekel. Bu Edan. Tuh kurang mah beunang dicekel pan omongan si Barnet. Mana coba orang yang ngadenge? Ada bisa lepas. Lupas. Ngalahunan mukana. Pinjam duit ke sore dibayar. Bagus.